Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Asyaqal badru alaina fatafat min hududur mitla husnik mara'aina qatuya wa yasuruni qatuya wa yasuruni ya Nabi alaika ya Rasul ya Habib salam alaika salam alaika salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am ajalluha wa asasuha ni'matul iman wal islam nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man lam yusalli alaihi wa sholli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalli alaihi wa sholli ala sayyidina Muhammadin kama amartana bisholati alaihi. Amma ba'du, subhanallah salam walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Daya bencana, daya musibah, daya cocoba anu panggedena keur manusia hirup di alam dunia lintang ti hiji cocoba anu ngaranna kasono.
anu ngaranna kerinduan ya. Moal aya hiji cocoba, moal aya hiji bencana, moal aya hiji ujian keur umat manusia di alam dunia anu leuwih gede tibatan kerinduan kanggo ngawaler sagala rupi karinduan urang sadaya sumangga urang sasarengan muji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala malah mandar nyaeta syukur urang sadaya tiasa ngirangan saur tadi otea ngirangan kana penatna rasa rindu urang sadayana kana rahmat Allah Subhanahu wa taala anu terutami urang sadayana hoyong pepenat sareng anu namina kasampurnaan iman sareng Islam hartosna tiasa sasarengan urang sadayana pamprok Tionghoa sareng jalmi-jalmi anu soleh anu kenging karidhoan ti Allah anu teu putus harapan tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, hoyong sasarengan sareng jalmi soleh, hoyong sasarengan sareng jalmi soleh, sabab sasarengan sareng jalmi soleh urang teu kudu soleh asal daek babarengan we jeung soleh. Ngan sasarengan jeung nu soleh teh kudu didadasaran ku rasa cinta resep heulakeun kares ulah diheulakeun kangewa sabab Allah moal ngahijikeun kana hiji ka jalema anu hirupna dipiheulaan ku kangewa. Jadi heulakeun we resep naon ngaji teh teu kaharti, naon ngaos teh teu kahartos, keun bae teu kaharti ge nu penting mah resep we heula. Itu ngara, naon ngara nyari ke resep mah Bu. Masyaallah eta nu resep. Anu resep batur makan bayawak da teu resep. Gila we nu aya. Tapi eta cek nu resep eta bayawak diciuman eta kuat ka di resep teh teu nyaram da manehna mah ras. Kaurai-orai ininya. Masyaallah. Eta we geus bosen sia teh ngusapan pamajikan, ngusapan bayawak gitu nya. Jadi ka resep eta Bu, heulakeun kares sami sareng urang hadir dina ieu pangaosan sok heulakeun heula resepna teh ya sebagai tangga atanapi sebagai ayeuna batu loncatan kana urang sadayana kadituna tiasa sasarengan sareng jalmi anu soleh da resep teh da urang mah soleh oge pimanaeun bener oge dieu bener oge pimanaeun ngan urang eta resep we kana soleh nah kitu nya naon margina aki-aki oge nini nu ompong da resep ari kana belum naon goreng jagong mah ya resep unggul kana sukro resep we kana sukro di pasian sukro teh henteu alim ngan ari pas digayem kabelah kenca ti katuhu ka kenca di kenca dioperkeun ka katuhu sementara sukro ada di dalam mulut ternyata dioper ka kanan dioper ka katuhu goh ka dieu kateleg tungtungna mah teuteun tungtungna mah kateleg ge nya geus leueur keseglong nah sakali deui payunkeun nyaeta karesep urang malah mandar nyaeta janten kemasan janten mungkus kana kebahagiaan urang sadaya ti dunya dugikeun ka akhirat. Teu hilap sholawat lima salam mugia salamina dilimpah curahkeun dikocorkeun dikucurkeun dikecerkeun ka junjunan alam yani habibana wa nabiyana wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sareng eta teh sholawat naon? Sholawat kopi. Ngaranna teh nu teh. Pas begitu baca sholawat eta langsung datang naon? Salileuh sok. Nah, kopina ulah sagelas atuh.
jalmi ge seueur di dieu teh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biasana masuk di aluskeun teh ari sahriahan. Ngan ku sabab sahriahan kopina cawerang jadi eta. Jadi henteu dilang-laungkeun. Nah, gitu ya. Soalku upami di bumi, ya. Upami di bumi teu aya kopi-kopi acan. Atanapi upami di bumi teh, ari ibu-ibu teu aya uyah-uyah acan. Tah geuwat urang teh maca naon tadi teh? Maca salat. Maca salat nu bieu sing tarik, Bu, sing panjang. Allahumma cek salakina teh tu pamajikan aing kasurupan. Coba tanya hayang naon? Hayang kopi. Ya bakal pangmelinyukeun dia. Anan hayang uyah. Ah gitu ya. Nya lain kasurupan maca salat. Maca sholawat mudah-mudahan sholawat rahmat salam oge ditimbakeun ka kulawargina Kangjeng Nabi, ka sahabatna Kangjeng Nabi, ka tabiin atbain tabiin, tug dumugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan sakali deui urang tercatat dina jajaran-jajaran jalmi anu hayang soleh, jalmi anu hayang bener, jalmi anu hayang dipaparing kakiatan midamel kasae. Kasaean berarti lemah kene urang teh karek ngadoa munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Hoyong dipaparin kakiatan midamel amal zahira wa batinan fi afiatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dohirna batin hoyong dipaparin kakiatan kanggo midamel kasayan qadru itaqatil taat. Nah fil abdi nyaeta nu dinamian pitulung Allah, nu dinamian taufik nyaeta dipaparin kakiatan kanggo bidamel taat, dipaparin kakiatan kanggo bidamel kasaean. Eta doana upami kusuna mah kieu. Kusuna mah nun Gusti mugi Gusti maparin ka abdi sadaya kana pitulung sapertos pitulung Gusti anu dipaparinkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eta paragi ngalancarkeun usaha teh. Sholawat paragi ngalancarkeun usaha usahana yang lancar ya ngarah ulah sepi ulah tiseun pembukaan teh nyaeta dadasarna teh ku sholawat tah gitu. Sholawat naon margi sholawat eta teh ngarupikeun ungkapan rasa rindu yang amat sangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu barang siapa yang merindukan Rasulullah fasholli ala Muhammad. Jalmi anu rindu ka Kangjeng Rasul geura ngasolawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batur mah bakat ku rindu, bakat ku hoyong pepenak Bu sareng Kangjeng Rasul. masyaallah. Bakat ku hoyong pepenak sareng Kangjeng Rasul. Cul naon paripaosna ayeuna bakat ku hoyong pepenak sareng Rasul nyaeta diseueurkeun ngaos sholawat kitu nya. Salajengna para ibu sadayana ari ibu-ibu tos menakan teh acan eta aya parahu tapi di sawah sawahna nu garing menakan teh acan. Da moal jalan atuh aya panya parahu ngangkleung di kebon. Aya parahu ngangkleung di kebon. Moal aya da parahu mah kuduna teh dina cai ngangkleung parahu mah kapal cai nya dina cai. Lamun kapal api nya dina kopi. Nah gitu nya. Nah gitu nya. Nah cenah ieu teh tina sholawat kana parahu. Asa teu nyambung pangdek disambungkeun dina pangaosan. Dek disambungkeun. Nah kumaha cenah nyambungna? Kieu Bu.
Sadarosna mah sadayana urang hoyong dipaparin kasalametan. Upami urang nyebrang mentas ti dunya dugikeun ka akhirat hoyong aya dina kasalametan, nyaeta urang kedah naik kudu naik perahu. Hoyong mentas di Cimanuk kata napi di mana? Di laut. Nya upami ngojay mah ibu teu karebek atuh. Da sakuatna ge nya sayeuna ge sakuat nage telem. Tapi duka ibu-ibu mah, da ibu-ibu mah sana jago telemna. Jago ibu telem, tiasa ibu-ibu mah telem tiasa sajam oge ibu dina sumur. Tiasa lap. Nah, cenah bisa gitu, teu kudu sakola, teu kudu tatanya ibu, teu kudu nganggo surat sertifikat tukang telem teu kudu. Ibu-ibu mah asal init ka warung. Deuk sakedeung nyebutna mah. Ti lelep di warung kamana inung maneh teuing da tilelep ngalelep ngalelep tamanya nah bakal ngalelep bu upami jalmi mentas teu nganggo kapal teu nganggo parahu gitu. Nah madang peryogi parahu ari parahu teh kedah ayana teh dina perkara anu cai anu baseuh dina cai anu baseuh. Kumargi sakitu para ibu sadaya peryogi atuh kanggo urang sadayana nyaeta peryogi urang sadayana nyaeta ngelebetan eta melebet kana eta parahu. Nah sedangkeun eta ngaos dzikir ngaos sholawat mangrupikeun istighfar ngaos dzikir mangrupikeun sholawat ngaos dzikir mangrupikeun istighfar ngaos dzikir mangrupikeun tasbih eta teh ngarupikeun nyaeta zikir-zikir eta teh ngaos Al-Qur'an misalna tah eta teh ngarupikeun parahu eta teh. Jadi zikir teh kendaraan. Nah, zikir teh kendaraan, sholawat teh kendaraan. Terus naon deh? Istighfar teh kendaraan. Terus naon deh? Tasbih oge subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Tah eta oge kendaraan eta. Kendaraan eta teh. Di mana eta berjalan eta kendaraan menuju ka tempat atanapi kana hiji perkara anu dipika sono ku urang sadaya. Nah, menuju kana rahmat Allah, menuju kana ridona Allah. Nah, yang salamet dugikeun kana eta dugikeun kana tempat anu dipika ridho ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, kumargi sakitu peryogi kanggo urang sadayana milari ayeuna perjalananana kantun jalana tubuh kendaraan atau saya jalanan kantun jalanan ya perjalanan ya. Sari deui wihandai. Di mana cenah kendaraan teh perjalanan teh? Aya kendaraan, aya perjalanan. Ari perjalananna nyaeta perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan anbiya'ihi wa ulaihi. Nah, nyaeta perjalanan para wali-walina Allah, para jalmi-jalmi anu soleh. Buktos we ibu, buktos ayeuna hadirna urang di majelis, di masjid, ieu teh ngarupikeun mata rantai naon cenah? Mata rantai teh nyaeta turun tumurun ieu teh, turun tumurun ti para nabi. Turun tumurun ti para nabi dugikeun ka para sahabat, Kangjeng Rasul, para sahabat dugikeun ka tabi'in, ka jalmi-jalmi anu tah perjalanan jalmi-jalmi anu soleh teh sapertos
Sapertos kieu kumaha janten anu saurang dihareup cacarita atau tapi cacarios anu dihareup ngomong anu dihareup nyarita anu di tukang jalan rempe tah eta perjalanan parana ari ieu mah nya batuk nya hitut nya so kira-kira ari di luhur batuk di handap di sada batuk nah sarua ajeng kieu ajengan keur pidato ibu-ibu ngiluwe ngobrol tah eta teh nya batuk nya hit nah kuduna mah lamun di luhur batuk jempe nu di handap mah alus pengajian belah dieu mah nya batuk nya medut nya batuk nya di sada gitu ya. Janten perjalanan para wali-wali Allah, perjalanan para nabi teh sapertos kieu. Sapertos kieu. Janten aya sambunganana. Ya aya nyambung ulah midamel hiji perkara anu teu aya sambunganana. Ari lain sambung ayam mah. Nah sambung ayam kumaha? Ya eta oge sambung ayam ti dituna ti mana? Ti dituna tinu tukang sambung ayam. Janten panginten kieu para ibu sadayana ari lempeng namanya. Lempeng nama dina perjalanan eta nyaeta saha-saha jalma anu daek ruang riung dina kahalusan bakal ngahiji bakal papanggih jeung jalma anu tukang ruang riung deui dina pangajian dina kasae saha jalma anu tukang ruang riung dina ngadu hayam bakal babarengan jeung tukang ngadu hayam deui. Ti ditu ti pucuk umun ti ditu mah ti pucuk umun tepikeun ka ditu ka Abu Jahal tepikeun ka ditu ka kaum Ad Samud Firaun ka dituna tukang ngaradu hayam we kabeh tidunya duikeun ka akhirat teh nyamung ka ditu sajalma anu daek wiridan nu ngaltas anu daek salat berjamaah bakal babarengan jeung tukang berjamaah deui eta Bu. Upami jalmi tukang wiridan bakal babarengan jeung tukang wiridan deui di dunya di ahe karek di kuburan ge jugok we nah bet aya ieu da urang sok wiridan sok wiridan deui atuh kitu Bu disamikeun karcisna kete lamun karcisna ayeuna kana ekonomi jeung ekonomi deui lamun eksekutif jeung eksekutif deui VIP jeung VIP deui kumaha karcisna. Tah iya urang sadayana nyaeta ngalingkung ngariung samingon sakali gitu ya. Ya malah mandar kitu Bu. Eta teh perjalanan. Ngan perjalanan ieu teh sapertosna nyaeta kedah didang dosan perjalanan urang perjalanan maksana perjalanan kedah didang dosan teh nyaeta teu ulah ngaliwat kanu garing gitu Bu. Jalan teh dua. Aya nu baseuh aya nu gah upami parahu mah kedah di nu baseuh cerita di teh maksana baseuh di dinya teh nyaeta kedah anu seueur manfaatna nu seueur manfaatna anu subur sapertos taneuh sapertos taneuh baseuh jeung taneuh garing mahal keneh taneuh baseuh Bu kade atanapi taneuh anu seueur keneh manfaatna teh seueur keneh taneuh baseuh. Alhamdulillahnya ti enjing-enjing tos aya piripis kitu nya. Baseuh hujan ti subuh keneh. Hujan tuh. Janten eta teh ngarupikeun sing janten kaberkahan, sing janten kamanfaatan kanggo urang sadayana terutami berbentenan antawisna dibere garing jeung dibere baseuh kitu nya. Benten Bu. Urang ieukeun we urang sunahkeun we nya ngarah tere supados ari disunahkeun mah kaharti urang sunah da urang sunah kumaha disunahkeunana nya disunahkeun Bu ngan kieu atuh Bu disunahkeun mah hate teh aya anu baseuh, aya anu itu. Kumaha cenah atuh ari hate anu ngarakacak? Ngarakacak mah garing berarti nya. Ngarakacak mah garing atuh cayan ngoletrak eta mah.
Ari hate teh ibu aya anu subur, aya anu henteu aya anu hipu, aya anu teu teuas. Tah ieu perjalanan jalma ari jalma kieu. Ari sholawatna dibaca, ari istighfarna dibaca, zikirna oge dibaca sarua, Quran dibaca. Tapi ari hatena, nah ari hatena garing. Kumaha garing teh? Nah, kumaha garing teh? Disebut garing teh kieu ibu teu sanggupeun di pepelakanan gitu, teu sanggup. Maksudna garing teh kieu Bu, dina hatena teh resepna teh lain ka akhirat, garing teh disebutna teh. Bahkan Bu, halo, ayaan ya keluar. Nari ka jero rempe. Bahkan ibu sapoe di akhirat teh nyaeta sami sareng 1000 tahun di alam dunya. Ibu aya nu bakal umur 1000 tahun, boro-boro 1000 tahun ibu, karek 100 tahun oge incu di pangku geus kokoceakan sieun jurig. Karek aya nu 100 tahun sieun jurig teh. Da tinggal rongkong meureun. Pikasieun moal anu 100 tahun. Moal anu 100 tahun ibu, ku zaman kiwari makantenannya, masyaallah yuswa teh ente terang. Sapoe di akhirat sapoe geus maot ieu mah. Sapoe di akhirat, sapoe di kuburan. Sapoe di akhirat eta sarua jeung 1000 tahun di alam dunya lilana. Sapoe di akhirat. Nah, sapoe di akhirat. 1000 tahun dalam dunia. Sedangkan orang hirup moal 1000 tahun, puluhan lah, moal 100 tahun acan. Per sabaraha persen atau per 10% atau nabi per sabaraha persen. Nah, sedangkan orang hirup. Nah iya Bu. Perjalanan teh jauh, akhirat teh. Perjalanan akhirat teh jauh. Anu sehingga aya nu 500 tahun, anu 1000 tahun. Lamun 500 tahun berarti setengah poe. 500 tahun di alam dunia berarti setengah poe di akhirat. Saking kunaon? Saking ku harenegna ieu mah Bu. Nah, eta teh diiwal sabenerna mah. Diiwal Bu. Upami anu diiwal teh di antawisna kantenan gitu kan, komo jelema anu kafir gitu. Wa inna dawuhan Allah di Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yauman indallahi ka alfi sanatin mimma ta'ud. Ari sapoe di akhirat munggu Allah eta ka alfi sanatin sareng 1000 ta mimma ta'udun tina perkara anu dihitung-hitung ku urang ayeuna sapoe di akhirat. Kumaha hukman karing 1000 tahun di alam dunia eta sapoe di akhirat. Kumaha ya bekalna urang keur nyorang alam nungke. Nah, wayana urang teh kudu pepelakan teh ayeuna. Pepelakan melak naon? Nah, pepelakan teh ayeuna. Melak naon cenah atuh keur bakal engke. Sapertos contoh mah kieu Ibu. Sapertos contoh melak pare pan keur bakal dahar urang di dunya eta mah nya di dunya. Ieu di akhirat naon dahareun. Naon dahareun di akhirat teh? Pare Cianjur, pare jurig. Melak pare naon? Pan aya pare jurig sagala ayeuna mah Bu di sawah teh. Di simkuring aya hayang apal ngajakeun ieu mah ka ditu ka mana? Ngajakeun ka sawah hayang nyaho pare jurig dari mana ningso. Boro ti kajauhan teh geus babacaan Allahumma Allah la ilaha illallah. Maca ayat kursi da ditingali pare ju. Ari ditingali teh pare jurig teh naon? Ditaros kana kan mah. Bina ieu disebat pare jurig nya janten cenah ieu teh seur seur ieu jara rocong cenah. Jadi si hama-hama teh simeut teu darekeun heunteup. Sarieunun. Oh, sarieunun. Jadi ya eta mah bakal di
bakal di dunia mah tiasa ku tabungan di dunia orangnya, tiasa ku ayeuna balanya ka pasar ka warung gitu nya, bakal di dunia eta mah beunang ku anyukna hutang paripaos. Paripaosna sawa minang teuing anyukna. Nah, di dunia mah itunya iya bakal di akhirat. Kumaha cenah bekalna di akhirat? Da ieu anu dipilari ku urang sadayana di dieu teh keur bekal urang ke di akhirat. Naon bekal dunia mah geus dijamin ku Allah, kan bekal di akhirat mah teu acan. Eta acan. Ari anu nyaba ibu osok ngiriman tara. Osok. Tah, ari nu nyaba osok ngiriman. Tah urang teh di alam dunya teh ieu teh keur nyaba. Wayahna kudu daek ngiriman ka nu tos teu aya. Ususon ila ruhi ngiriman tah. Ngiriman ka nu tos teu ada raya teh ka ahli kubur. Da urang teh ieu teh keur nyaba. Ari nyaba salilana hayang boga salaki nyaba salilana. Atuh kumaha meureun garing aing. Nya aya oge eta anu uih nyaba terus uih ka lemburna ka mana deuk uih heula biasa deuk nyebor nyebor majikan meureun. Nah maksudna nyebor sawah. Nah para besarana ieu kanggo bekal di akhirat. Urang kanggo milari bakal di akhirat. Untuk anu mana? Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Pang alus-alusna bakal teh keur di akhirat mah nyaeta baqiyatus sholihah. Wa ya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bekal maksudna ongkos eta teh keur ongkos urang naik kana kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina perjalanan dina kendaraan Rasulullah eta ongkosna eta. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah kitu nya ongkosna. Sarta macana kudu disarengan sareng kaikhlasan Bu, sareng kaikhlasan. Maksana ikhlas teh naon? Sing naon maksudna ikhlas teh? Macana kudu aya naon ikhlas teh? Hah? Naon ikhlas teh? Ikhlas teh nyaeta turun tumu. Sekali deui, ikhlas teh turun tumurun ikhlas teh. Maksudna ikhlas teh jadi turun tumurun. Kumaha ikhlas teh? Imtisalan li amri ti Allah, imtisalan li amrika ti karena nurut karena arah-arah nurut karena perintah Allah sareng nurut karena contoh anu dicontoh ke Rasulullah sallallahu alaihi nuripin amal ka kanjeng Rasul para wali jami-jami soleh guru urang geus mah caeta eta we kitu. Jadi ti ditu nanti ti Gusti Allah heula imtisalan di amrika wa tasdiqon li nabiyika wa ta'dziman li qadrika dan kitu nya li qadrihi wa tasdiqo li nabiyika wa ta'dziman li qadrihi wa li kaunihi ahlan li zalik. Karena sanyana kangjeng nabi para rasul kangjeng nabi kangjeng rasul eta para wali para jalmi-jalmi anu soleh eta hak diturutna hak diturutanana nya wali kaunihi ahlan lidzalik hak diturutan atau wajib nuturkeunana dan ieu mah nuturkeun kiai teh lain nuturkeun kana amalanana kala ka nuturkeun teh kana pi cacapekeun we tutur ulah nuturkeun kiai dina pi omongeunana Bu tuturkeun mah amalanana ya
mau kagorengan mah tong diturutan kiai mah. Sabab lamun teu nuturkeun kiai dak nuturkeun saha? Hah? Ulah da kiai ge tara. Ya ari anu kanu teu cereukna diturutan geura. Ari kanu cereukna anu kanu laresna henteu. Nah, majar maneh teh da kiai ge baheulana babawang heula. Da kiai ge aginian kiai ge tukang hees baheulana mah. Ha kanu heesna we diturutan teh. Ari kanu amalan henteu. Amalan keur ahera. Pa lamun ajengan, lamun kiai alus pepelakanana guat teteh hayang ngaleuwihan ti ajengan. Lobanya lamun kiai alus pepelakan yeuna alus guat diturutan teteh. Ari alus cabena, alus jagongna kiai teh. Alus pepelakanana guat ditarurutan. Ari berjamaah mah henteu. Berjamaah salat nama wiridana mah henteu. Padahal anu mangpaat keur eta mah ya eta ana Bu, anu kudu diturutan teh. Homo nah gitu Bu, kiai wali kauni ahlan lidzalik, ahlan teh maksudna pantes diturutan kasayanana. Karena paripaosnya nuturkeun teh anu bener heueuh gitu. Cak eta teh cap kulit katin. Cak kulit katin cap. Hartina teh hartosna nyaeta nuturkeun kana kasayan anu ti dituna mah nyambung. Eta disebut ikhlas, Bu. Jadi upami ikhlas teh kieu. Misalnya orang maca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ikhlas tuh, ikhlas. Kumaha ikhlas teh? Pokoknya mah ikhlas aing mah. Ikhlas teh aya contoh. Aya contoh ti nabi, aya contoh ti rasul, ti sahabat, ti guru-guru, ti indung. Eta ikhlas disebutna. Ya. Jadi di perkara anu dipigawe bari ikhlas mesti aya contoh ti ditu. Anu teu aya contoh ti dituna lain ikhlas ta eta, Bu. Nu teu aya contoh ti dituna eta lain ikhlas. Contoh seperti kawonan. Di mana eta kagorengan ti dituna ti setan, lain ikhlas atuh eta mah. Nah, maca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aya ti dituna aya ti para nabi, eta teh amalan para nabi, amalan para rasul, perisai para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Eta subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Oh, sok cenah abi oge maca ngan lamun keur usum panin, lamun keur usum peceklik mah segala we dibebeutkeun, segala ditajong ari usum peceklik mah. Kalah kukulutus. Ari bedana urang jeung ajengan jeung para wali jeung para nabi teh eta bedana teh. Ari para wali mah deuk usum malodo, deuk mangidahar, deuk henteu terus we. La ilaha illallah, la ilaha illallah, deuk anu muji, deuk anu ngahina, deuk anu ngaledek, deuk anu mitna, deuk terus we eta. La ilaha illallah. Ai urang mah lain, mun anu ngonang karek we, lamun anu transfer karek we. Daek. Anu ngamplop kanal amplopna rada daek. Ari eueuh mah henteu. Eta bedana. Para wali, para nabi jeung urang jeung urang mana ieu teh, urang Singapura eta. Eta bedana. Lamun ayaan atuh naik ulang mah. Lamun eueuhan mah nya eueuh we ulangna. Dingin nya sugan masih geulis tiis we. Eta bedana teh palingan atuh dasar wari kalimah nama eta keneh. Quran eta keneh. Dawuh nu Quran 32 juz. Kabeh oge Quran 30 juz kan bedana teh eta hungkul. Bedana teh nu ngabedakeunna teh ayaan jeung eueuhan. Kitu mah tang engke marecehkeun heula bus kenapa? Kandel euy receh hungkul. Nah,
tarjun najan tawalam tasuk masalik kain safina tala tadi alaya basi ngarapkeun anjeun kana kasalamatan bari teu daek naik kana kendaraan kitu Bu sok ajaran ti dieu ka Jakarta lempang ajaran dikira nepina ngaran dina nepina ge suku bare jabadi gogo jabadi udah anjing edan oh beda jeung kana kendaraan beda aku mah urang we heuh da ieu mah ari tasbih, zikir, istighfar, wiridan mah eta mah nyaeta kendaraan kendaraan parana. Ari kitu mah likum lewas wiridan heula kumaha urang we. Heuh pek deuk lempang mah. Gitu. Pek deuk lempang mah. Komo aya parahu, aya kapal cai, hayo urang mah deuk ngojay, da bisa ngojay. Ajaran tah di Swiss ngojay. Nya? Bisi deuk ngajaran tadi Cimanuk. Naon teh Cimanuk eta teh ngaranna teh lain Swiss leuwih beja. Nah. Nya. Sok bakal lelep Bu. Jadi sok manggo bujeng ngojay Bu di Bagenit. Aya parahu naon soang. Aya sosoangan. Aya soang ge ari loba teuing mah ti karebek. Lobaan teuing. Tah, eta mah da sok. Ari kendaraan Kangjeng Rasul mah ibu moal ti karebek moal. Moal ti karelep. Oh. Tah, eusina eta. Eusina masyaallah raos wan. Tiasa kulam dilebat kendaraan teh. Tiasa kulam ge kue calik. Tiasa kulam ngan aya bentenna ibu. Aya anu kulem dina mobil dina jog bus teh misalna aya anu kulem bus kana parahu kana kapal bus kana eta lepe kulem aya anu buringas teu sare naon sababna eta bet sare pas asup kana jog teh gek calik angin AC ngahiliwir lepe sare da tunuh keur masa peuting teu sare olah naon sababna bet sare naon sababna sare sanes tunu sanes sababna eta mawana saongkoseun ibu coba lamun mawa 100 juta sare mah mau sare cuang cileung we kieu sieun nah nya kitu ibu di dunya ge nah kira-kira jelema anu loba hartana bakal bisa hees kitu moal jam 3 teu aya anu kekeretekan di eta di tukang ngorejat teh da loba duit teh ngorejat geus aya nu kekeretekan di tukang kumaha lamun teu boga naon pisan boro-boro aya nu kekeretekan aya gelap subuh oge aya guludug jelebet hare-hare weh bae teu boga naon ieu nya raos dina kendaraan kan tenan kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya kendaraan karunia bakti raos terus naon ayeuna bus naon eta teh doa ibu budiman lamun di ieu mah Banjar Tasik Labuan Merak Banten mah Bu eta teh aya bus ieu aya bus anu ngaborong teh bus peristiwa aya naon tah eta pokona mah bus peristiwa ya peristiwa ini bus eta Bu ya bus ieu kan tenan kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti mana mimitina kendaraan Rasulullah Bu ngawitana tina ngaos salat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ya Rabbi sholli ala Muhammad Allah ya Rabbi sholli alaihi wa sallim ya Rabbi sholli ala Muhammad Allah ya Rabbi sholli alaihi wa sallim
Allahumma sholli wa sallim ala. Ngawas sholat. Nah, aja rabat mimitina tina kendaraan kudu maca sholat. Karena kendaraan Kangjeng Rasul teh bet ku sholawat. Da urang baheula keur leutik di mandian bari maca sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Keur leutik keur orok mani di mandian maca naon? Begitu lahir gubrak jelema ka alam dunya di mandian bari maca naon? Baca sholat. Allahumma sholli. Hos maut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos muli ka jati. Oh, beda urang jati. Terus diibakan. Eta mayit teh diibak. Ieu jenazah bade teras diibakan. Dimakan we. Tangga mandian bari maca naon? Sugan bari ieu bari maca bari ngadangdut sugan. Tuh. Nya Allahumma sholli ala Muhammad. Montong ngamandian hari leweh mah. Ya Banyur banget tah nu pada bari ngaibakan. Terus sana ditanean eta tina panyician teh terus tanean kana siwur terus si beungeut da sia mah keur hirupna tara si beungeut. Lain kudu si beungeut di dinya unggal waktu salat kudu daek wud. Oh ieu mah si beungeut tina urut mayit. Hari wudu tara sia. Sing mikir we saeutik. Banyak. Kade. Lain ngaran sing sieunan, ibu ngaran teh padeung deuleueun. Eta sia sok wudu tara lamun subuh. Lain ieu si beungeut tina cai sagelas jam 7 kaberangan subuhna. Nya. Lain kudu tina sirah anu maot ibu. Eta kada bisi wajib ngarah teu deuleueun. Ngarah teu deuleueun mah unggal waktu salat terus ka masjid. Bu. Iya mah kapan kudu aya ti dituna. Kudu aya ti ditu. Ari matak sim ari sim goreng mah nya sok ieu we sok nurutkeun kahoyongna eta waktos aki disarpeuneui ngantunkeun almarhum gua teh nyiuk sasiwur. Nyiuk tina ember sasiwur. Ya si beungeutkeun tu ka santri, dari sari beungeutkeun ku santri. Boga eta mah tina siwur eta tina ieu. Tina ember teh mah. Ya santri sana sari beungeut ka ditu. Sari beung. Nya. Nya. Maksudna cenah si gitu. Lah waktu almarhum abah kan sim goreng sok ngadadak wani sok ngadadak iya ku aya keur amanat omah cenah mun aki maot cenah pangibakankeun cengnya cenah kitu ya eta mah gua awas kok disik nyingrai punten sok cician geus ari geus dicician menyanggeus tos beres jiga angkat ka ditu aja atos ngaibakan nyanggeus atuh dengan ada saha. Nah, gitunya atau eta ya sari beungeut gitu. Sari beungeut. Tah sunat anu upami tos ngaibakan anu ngantukeun sunat mani. Sunat mani anu ngaibakanana tah. Anu ngaibakanana tanapi nu ngiring ngosokan sunat iba. Jadi sunat menang pahala sunat gitu nya. Sunat kenging pahala sunat pada jam sabaraha jam sore sunat. Abdi mah tang ngosokan unggul anger we kudu ibak. Sunat ari sunat teh eta ari anu ningali kumaha sebenarnya. Nah. Ngan anu ulah pisan mah bu anu teu kenging tah anu dilaknat pisan mah upami mayit anu teu kenging mah eta sok aya geuningannya upami mayit teh keur dikuremkeun di alungan taneuh ka handap bari waduh alungan ulah teh haram ibu. Eta teh ka mayitna teh ngabeledugna teh bu ciga naon teh. Ka mayitna karasana
Meledak. Kan nurutan saha. Nya nurutan saha. Teu kenging ibu. Ya. Sok aya nu maca naon bari ngalungan eta geuningan dibunter-bunternya. Dibunter teu kenging. Upami tos terang mah teu ke. Ada teu apal teu naon anger ngabeledug ka ditu nama. Ngabeledug ibu ka ditu teh teu kenging. Nya. Sok kitu geura. Lu keren tingangan nya. Teu kenging eta teh Bu. Nya teu kenging. Upami bade mekelan mah ngaos indang zalna we wungkul. Tong ditinggang. Kayo kapohoan ku batu segede peureup. Kan naon bedana tuh ibu ninggang ku batu gede jeung ku nu leutik naon bedana dan ninggang keneh. Ngan bedana ari ka mayit mah ngabledug. Anu ngalaanan baju kuring pandeg dibakan teh dilaanan heula bajuna. Anu ngalaanan baju kuring omat ulah tarik teuing ieu awak lalinu paur. Kuring urut dicabut nyawa paur eta kada kudu api ibu mangku ulah dadag durug-dug lain ieu mah muka baju ciga muka anu cager ciga muka anu hirup anak tere di mandian ku indung terena anak tere deuk di mandian ku indung terena dilaan kaosna durug-dug bu dari nu nyician cai lamun kaul deuk kemandian ulah didugi ulah tepi ka keuna kana kulit ieu paur kulit palalaur me urut dicabut naon bedana jeung urut ngajuru ari ngajuru geuning ibu ari ngajuru kana sok pupuringisan sok ditingali we muringisna komo komo geus tilu poe tos ngajuru disampeurkeun ku salaki teh cika hayam nyeleungleuh muriding. Nya. Cia. Tingali indung maneh cika hayam tas nyeleungleuh. Muriding ibu. Nah. Masalah. Sieun meureun. Kan tenan ieu dicabut nyawa leuwih-leuwih sarua jeung 1000 kali ngajuru disakalikeun nyerina. 1000 kali ngajuru disakalikeun nyeri eta sakali ngajuru we nyeri ieu 1000 kali lipat 1000 kali ngajuru disakalikeun nyerina kumaha eta paurna upami anu mukakeun ieu pan sok dirurupnya lamun anu mukakeun oge ibu ieu teh mukakeun lain ieu mah dirurup kieu dibukakeun sakali wah nya aja dirurup masya Allah nah dirurup itu nu dijuru nggak dirurup Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum gitu ya baru buka ke nah ya pegangan ya segitu bu yang gitu nu ngagotong ge sarua anu ngagotong ge ulah mayit teh dulug ke dieu kana aya bu cariosnya jeung upami mayit aya di bumi atanapi aya di kamar heug bade dienyingkeun sok aya geuning nya ta omat eta kedah ditungguan kan kantos ibu aya kajantenan eta teh aya mayit maot Isa nyatos Isa maot teh cenah dikuburna enying we pameng jaba hujan miripis sok atuh nya dirurup we disimpen di dinya disimpen di dinya di tengah imah teh ari anu nuan teh kalah reup we sarare teu kantos lah teu kungsi lain make sontok garinya teh di baju culang cileun bari ngadahar kacang panjang aya dek neangan tempat sare tempat sare buk jabri gimal asup kadinya asup aya we dibukakeun pasaran teh bukakeun aya digusur anu di jero pasaran teh ka kamar bugusur we ka kamar cenah ngarengkol di kamar asup we manehna teh reup we sare kere di jero pas isuk-isuk mangga ka anu bade ngiring ka makam
supados keluargana ngariring tajiah mangga jajab kapir istirahatan terakhir. Pas digotong begitu digotong. Kusaha eta mayit teh ditungguan tadi. Ari payet teh. Ari pas nuju digotong. Supirna opat, penumpangna hiji. Neng di jero teh. Neng. Ari terus mundur terus. Nah cenah ciga disada eta namanya. Ari pas dibebeutkeun teh dibebeutkeun lalu patah, bebeutkeun teh. Eta kacang panjang tinggal sapotong. Anggereun ya sapotong ge panjang. Tuh jadi besi digantian kudu ge. Nu ge lo. Ayeuna nu ge lo milu hees. Nah, kudu ditungguan. Ayo mayit mah di kamar we. Mayit mah di kamar. Tah kitu na Bu. Eta sadayana anu maot bakal dikempelkeun jeung anu dipikaresepna lamun resepna ka para ulama, ka para kiai maka bakal pepenak gok amprok jonghok sareng para ulama sareng para kiai. Kumaha ceuk karesepna keur waktu di alam dun? Nah, ripas golosor teh dikubur, terus dirurup arwih jug torojol teh eta artis, da keur hirupna teh lesoti artis. Nya. Pas geus eta teh jug pepenak jeung saha anu jeung anu geus maot teh artis baheula teh Bung Yamin S. Geuningan aya Bun Yamin S. Nah, cenah pepenak, geus maot Bun Yamin S teh. Bakal papanggih ke di akhirat sabab artis keur hirupna resep ka artis, lamun keur hirupna resep ka kiai, resep ka ulama, resep ka jalmi soleh, kumaha keur hirupna Bu? Lamun keur hirupna tara lesot di masjid, tara bakal papenak jeung ahli masjid. Sadayana anu tos ti para rayun, anu tukang berjamaah, gugok eta teh Bu, gugok papenak masyaallah nya ieu tukang daek barang bere itu jeung tukang daek barang bere deui moal kieu sugan jelema pedit jeung papanggih jeung nu bageur moal bakal papanggihna teh jeung nu pedit deu ari itu cenah saha kerucang-ucangan dina bibir neraka itu teh korun si korun tah bakal papanggih jeung korun aya deui nu kerucang-ucangan dina bibir neraka jahanam. Saha itu cenah ciga geus tinggal tapi sapatuna tina emas, sapatuna tina tapi aya dina neraka. Saha itu cenah? Eta anu nanya saha? Anu nanya tukang korupsi. Tukang korupsi dolim ka masyarakat. Pas ditinggali tah eta teh anu make sapatu emas ucang-ucangan di bibir neraka jahanam teh eta teh Firaun karinejeh. Firaun nu tukang korupsi bakal babarengan jeung Firaun. Awas. Jeung Firaun kadituna teh papanggih jugo we aya. Anu pedit, nu pedit dipentaan, dieclokan lain dipenta. Dieclokan ku minantu da teu mere sakitu boga. Keun sugan kadengeun tah. Kumitohana. Adenya mitoha batur cek minantuna mah sugan atuh keur ieu mah sugan atuh keur ongkos-ongkoseun atuh sugan atuh engke balik mah digantian. Udah hiji kebutuhan teh dari ngaleos. Tah eta bakal pahilina bakal papanggihna jeung korun tah. Boro-boro kabat kaminantu sorangan sakitu. Keun sugan kadengeun. Ku si korun nah kade da korun ge pang penitna teh kadulur kakula eta Nabi Musa nganyang pan kapi adi kapi lanceuk jeung Nabi Musa teh korun teh Nabi Musa nganyang gadinya Musa iraha atuh deuk nyimpang teh lindulur ka kuring teh ceuk korun ceuk korun pas hiji waktu aya waktos Nabi Musa nyimpang heula ka korun. Korun, mana lindeuk nyuguhan beunghar ti baheula jeung pangbeunghara. Mana deui? Eta korun ka yeuna ka
ka badegana ka pembantuna ngaharewos ting naon haharewosanda pencit itu cenah umat ya kudu singeunah masakna pokona mah kudu gep digepuk pokona mah. Nah pasnya keur masak ke dagoana Musa diantosan ku Nabi Musa teh eta ari pa di piringan meuni ieu bungkus samara ungkul eta gepuk daging hararipu mangga sok atuh cenah ieu uluh. Nah halin ka sohor peditna tapi ieu pas ka dieu aya gepuk meuni hararipu ciga di presto. Nah pas bade dihuapkeun ku Nabi Musa pas bade dihuapkeun eta Nabi Musa nah eta geus jadi lagi geus dipasak wara kaya eta ngagogom bah cek Nabi Musa korun ari ieu cenah daging naon cenah eta nya cenah eta da bakatku karunya cenah eta anu di tinggal rantena we itu teh cenah anu dihareup tadi rajeun teh nyuguhan daging anjing korun ka Nabi Musa heunaon bedana we atuh jeung aya ajengan kadinya coba dulur coba ajengan heuh ajengan teh barang penta boga ieu teh boga hayam aya tabikeun nu muyung korun sia ari hayam loba ari mencit nu muyung heuh sugane penyakitna nepa atuh ka ajengan hati-hati berarti eta mah nya cek ajengan da aing panu nu mencitna ge apal tadi teh muyung si hayam teh cek ajengan ari anu ieu aya anu kita anu jago keur panglaki anu bikang keur bibit anu anakna cenah gar nu ganti ngaranna si korun nah aya tah urang sadaya ieu hoyong naon hoyong sasarengan teh jeung jalmi anu teu putus harapan tina rahmat Allah kumaha carana nyaeta sok sing seueur ngaoskeun sholawat buktosna sebagai zikir kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdi mah cenah mun hoyong digampilkeun cenah leres eta hoyong digampilkeun rezeki, hoyong digampilkeun kesehatan. Anu kadua nya eta ulah lat saur Kangjeng Rasul, ulah lat ulah kantunkeun ngaos ulah kirang ti 100 atanapi ulah kirang ti 1000 kali sadin teh nya upami 1000 kali meureun 5 waktu teh 200 kali teh astagfirullahalazim manda wa mal istighfar saha jalma saur Kangjeng Rasul manda wa mal istighfar ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hartosna sing sajalma anu ngalanggengkeun, anu ngadawamkeun, nu ngabiasakeun maca istighfar. Nah, ieu teh pidato teh geus lila tapi can asar keneh astagfirullahalazim. Kudu seueur istighfar. Ja'alallahu maka ngajadikeun Gusti Allah min kulli dhaiqin tina saban-saban karupat makhrajan eta dibere pasian solusi jalan keluar wayar zuku jeung di paretkeun wayar zuku jeung di kocorkeun rizki min haitsu la yahtasib tina perkara tina sakira-kira henteu disangka urang teh puguh anu deuk ngirim ieu teh nelepon deuk transfer mana hari nu ngirim betatanggal ngarap-ngarap tinu hajat tuh ari torojol tehnya betinu ngarap-ngarap tinu hajat teukeun ka kerlek neureyan cidung ari torojol teh mah beti piminantur ari piminantunana bager ari piminantunana koret mah si korun we deui saruh alah sia pimina meme piminantun aya pisalakieun ti pisalakieun cenah puguh ieu teh syukur atuh ari ti pisalakieun mah mudah-mudahan atuh nu cacan maranak jodona sing arengal kayeng jodona jempe nini mah jeung amin kawin deui nini nya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib
Kumaha cenah dari nini teh ieu teh seueur ka susah, seueur ka bingung, boro-boro anu di jauh di nu deukeut yang dina awak oge seueur ka bingung. Malum zaman kiwari rias medikur kecantikan teh dah henteu ieu. Henteu cukup ku 100.000 geuningan eta teh. Sakalieun meunang bantuan ti pamarentah ge leudis we pake make peli. Pake meuli eta kecantikan. Kumaha gampang nini dibere solusi sok nini maca istighfar heula. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali minimal. Dibere solusina. Solusina komo nini nu geus karijut mah peot. Jadi eta tina mun-munan ibu diurut. Diurut tina mun-munan kulitna kaluhur terus beungkeut ku karet. Engke mararanteng. So. Mararanteng. Hah? Pan geus maca istighfar. Ari geus manteng teh aya anu ngagenuk di dieu. Di luhur cek incuna astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tapi solusina teh meser we lejing anu merecet. Pake jadi teka tinggal teuing kerejut. Cek incuna astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Cek incuna tuh ja incuna ge baca istighfar. Jalallahu min kulli dhaikin mah roja. Nya. Bayar cukup min haitsu la yahtasib. Aku mah we nu penting nepi we ka asar mah ngaji mah. Jeung sing kuring teh tanggung jawab lamun dina ieu pangaosan aya nu nunutan. Naon sababna engke pas hudang beunta batur arareuweuh gitu. Moal dihudang antep tong dihudangkeun gitu nya. Daripada nunutan maning beungkeut ta eta naon? Kulit ta. Namanya sholawat sareng istighfar. Kasimpulanana we ayeuna mah. Kasimpulanana. Ibu di zaman ayeuna teh zaman serba medsos, zaman serba canggih, media sosial, sok sanajan Quran harga 25.000 teu kabar euli, HP mah 2,5 juta kabar Nah, tapi seueur HP oge manfaatna diantawisna keur bahan urang, jadi emutaneun urang sadayana. Naon sababna? Nu jauh jadi deukeut giniannya ayeuna mah nelepon ti Jakarta meuni Cigadi. Nya alhamdulillah. Puluh tahun-tahun teu bapanggih jeung dulur aya dina medsos alhamdulillah. Nya diantawisna. Namun di sebelah kang eta ibu upami seueur teuing nyimpen foto, seueur teuing nyimpen video dina HP, eta HP sok ngeblank tereh ruksak. Sok lemot teh sok tereh atanapi aplikasina seueur pulsa beak. Gitu, sok nyedot, sok tereh ruktan. Jeung kana dagang HP teh keun bae nah hitung-hitung counter we. Nah, di pulsa gaduh SIM kuring oge itu teh HP ari narima bisa ya teh telepon ti Banten ti Jakarta narima biasa. Ari dipake telepon ibu kan itu teu tiasa. Ditaroskeun ku SIM kuring teh ka counter. Nah ieu Pak ari narima bisa, ari telepon teu bisa. Oh iya mah pulsaan atuh. Baingan ari pulsaan. Lamun di pulsaan mah bisa telepon mah nya. Ta eta perluna ilmu teh. Upami dina HP mah ibu, upami HP reksak ibu nah ibu HP teh beut ngaheng teh hese ieu nya tah eta teh kedah di-delete hartosna kedah loba anu dihapusan. Dihapus ibu kembalikeun di omean atanapi kedah di omean HP-na ngarah anyar deui mah jerona. Nah kitu nya di-delete hartosna dihapus foto-foto video hapusan sadayana bakal lancar deui eta HP. Bakal payu deui karena lamun dijual ge payu deui. Tah eta teh contoh. Tah ayeuna ibu, contoh. Nah, dagang HP tuh Bu. Nah, contoh maksana kieu ibu, upami urang teh pan hirup teh tiba heula teh lain ari bener mah nya da pimanaeun ari bener mah ngan lo salahna oge henteu saeutik loba kasalahan, loba nu kaliwat, loba nu poho, tunggul diparut jatang
dirumpak, haram makruh diremus, haram dihakan. Ta eta teh ngahalangan, ngaganggu atanapi perkara anu matak ngahalangan kana diijabahna doa, perkara anu matak ngahalangan kana datangna pitulung Allah, perkara anu matak ngahalangan eta teh Bu kudu dihapusan ku urang. Kumaha dihapusanana? Nya eta kudu tadi teh dihapusan. Sajalma anu maca sholawat maka eta teh geus ngahapus eta teh kana dosa-dosa, kasalahan-kasalahan, moal TS, moal turun-turun ka anak moal bapana kedul, anakna moal kedul asal daek maca sholat. Lain ieu mah bapa teh meuni ceples jiga bapana we ceuk ninina teh. Kalakuana teh. Nya aya anu kieu ari bapak nama masih daek ka masjid, anak nama henteu. Nah, kade eta teh Bu, urang teh kudu mikirkeun teh masa depan. Sok sanajan urang ripuh da anak incu mung ripuh, tah gawat. Jahit ku ngaos salat. Investasikan urang tabungan urang teh sholawat jeung istighfar teh, sholawat jeung istighfar jeung dzikir teh eta teh investasi urang keur teangeun koreheun anak tuh tinggalin 10 tahun 20 tahun ke hareup anak incu urang bakal jadi naon. Lamun ti ayeuna teu daek salat maca sholawat, teu daek dzikir, teu daek istighfar urang nyieun tadi hareup. Urang nyieun di hareup tulisan sing gede sagede panto, majlis jamaah dzikir sholawat ari nu dzikirna eueuhan. Teu kudu make nu kitu lah nu penting mah. Nu penting mah ieu nyaho we. Eta teh investasi tabungan keur dikorekor harta karun keur anak incu urang di 20 tahun ka hareup. Nah hartosna naon sababna anak incu urang engke di 20 tahun 25 50 tahun ka hareup anak incu urang bet daek koreridan sabab baheula uyutna daek. Kitu maksudna. Ti ayeuna kere jadi lain dikir isuk-isuk keur ngarah bisa barang hakan sore lain. Eta mah atuh hayang barang hakan mah ibu lain kitu. Dikir bulan ieu ngarah bisa barang hakan bulan engke lain kitu. Tapi eta mah dahareun, eta mah kana dahareun. Maksudna sok baca sholawat, baca dzikir, baca istighfar tuh iraha sabara ribu tahun ka hareup kapanggihna teh investasinya ngan pedah nya kitu Bu. Boro-boro puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun ka hareup Ibu eta teh panyakitna melak pare genep bulan karek cep geus loba gogoda mah. Padahal panenna mah genep bulan deui. Panenna mah genep bulan deui. Nah, pare umur sabulan jug persing percenghul jug ngoleak we. Nah, pare teh ciga profesor. Nah, profesor kumaha? Botak tengahna teh. Keong Ibu. Nah, eta gogoda eta teh padahal can-can acan. Padahal panenna mah genep bulan deui. 4-3 bulan atau genep bulan karek gogoda teh. Nah gitu baca sholawat oge, baca istighfar, dzikir tuh ribuan tahun ka hareup bakal kapanggih nama. Puluhan tahun ka hareup bakal kapanggih nama. Nah karek ge dibaca geus nyebutkeun jelema gelo. Nya geus cigana eta teh rada kaganggu ingetanana. Jalema anu nyebut nu gelo kanu dikir, tah eta turunan jelema gelo anu kitu. Manehanana. Kade. Hati-hati Bu dina dikir mah aya keturunanana tah. Dina surat As-Saffat Allah ngadawuhkeun bismillahirrahmanirrahim dina zikir ya Bu. Masyaallah nya. Dina zikir mah innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Jadi jalma anu ngadenge zikir eta langsung ceulina diasupan setan jug balaga we. Ada can pubus ya oge cenah kitu mah jalma. Wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairim majnun. Diajakan dikir teh kalah kang ngomongna teh piraku urang ari kudu nurutkeun ka jelema gelo mah. Eta.
Wa yaquluna jeung ngomong eta maranehanana aina latariku alihatina nah piraku ari urang kudu kitu mah kudu lisan iri majnun jabat tukang hahaleangan jabat stres kakang jeung nabi nyebut jelema geuh tah itu sore arti ditu keturunan eta keturunan nu kitu teh sebutan teh illa ibadallahil mukhlasin kecuali jalma-jalma nu ikhlas nu mana ikhlas teh anu ngayakinkeun yen eta dikir teh perintah Allah nah kitu jadi ukuran dina salawat tadinya teras naon istighfar anu ditutup ayeuna ku zikir eta geus sami anu diaoskeun tadi Al-Qur'an dina sanon can tausiah tadi ngaos Quran fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat Allah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Fa'lam mangka kanyaokeun ku anjeun moto bukan wayar annahu anu disarupa annahu sanyana kalakuan jeung tingkah la ilaha illallah teh di pangeran wajib disembah ibadahan anu dituju kecuali Gusti Allah wastaghfir sareng kudu ngaos istighfar anjeun li dzambika kana dosa anjeun wa nyupri pangampura anjeun li dzambika kana dosa anjeun walil mu'minina jeung jalma mukmin wal mukminat jeung jalma lalaki jeung mukmin awewe nah wallahu ari Gusti Allah ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum da Allah anu terang ka mana bakal bareng jeung saha jeung ka mana pibalik ke ka mana tempat balikna jalma nu di ahli maca keun kana la ilaha illallah di mana ka mana teh jeung bakal saha jeung saha babarenganana jadi bakal jeung saha babarenganana jeung ka mana bakal balikna apa nah gitu jadi dua hal jeung saha urang bakal bareng jeung ka mana urang bakal balik la ilaha illallah ah gitu babarengan jeung sok maca deui jeung sok maca deui la ilaha illallah ka mana tempatna wah nyaeta tempatna ka mana tempatna anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ibu sadaya anu parantos didugikeun mudah-mudahan sing aya manfaatna oge kanggo pribadi ieu mulut atanapi baham simkuring jeung ceuli simkuring jeung ceuli saha anu deuketna ya deket keneh baham simkuring kana ceuli simkuring jadi mapagahan oge kasim kuring mudah-mudahan mangpaatna keun sejen sakitu anu kahaturkeun mudah-mudahan ya pangaosan singonang kana rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala ti awal di akhir anu laresna tina Quran tina hadis da Allah sareng Rasulna ti anu lepatna eta mah tina kakaliran kabaran simkuring hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.